bingung pokoknya nama aslina orang ge ieu tuh rek nyen peso nya tangan tamu hayang nyen peso teh sapertikeun kieu kurang ditanya ieu teh mang nyen peso naon ieu bentukna kieu asa karek ningalian cik urang teh kitu pokokna mah panggieunkeun sanaburukeun kieu potonganana jadi urang nyen video ieu je aya nama judulna teh video nyen peso tanpa nama lah gitu cocok namanya baik lah gitu oge nu penting aya ngaranan soalna urang ieu rada bingung nanya ka si mangna ieu mang peso keur naon potongan kieu teu ngajawab gitunya dari potonganna masih ciga paragi nyisit gitu tapi teuing pokona mah nyana urang ieu bingung aslina merek ngaran video ieu teh naon keur maraneh gitu soalna pan bedanya kamar mah bisa nyieun golok tebas dari bearing membuat golok sembelih dari bearing toronton membuat ayeuna pisau raut dari cakramnya beda-beda kamari mah ngaranna da puguh konsepna gitu jeung kumaha-kumaha ieu mah bingungan ieu video ieu asli alus cek urang mah lumayan ya maraneh kudu lalajon pikeun ka akhir tah ieu mah bakal nepikeun ka finishing bakal nepikeun ka digagangan engke dibawa ka si dadan soalna si mangna nitah kitu nepikeun ka digagangan cenah pangagagangan kenjang cenah damang mah teu bisa oke ci urang teh urang bawa ka si dadan ieu si dadan geus lila ci urang teh teu dibere job ieu da manehna nolak wae emang ti kamari mah ketang peda sibuk nyerar rancang ini udah geus aya hujan rek naon aya namanya nyerar rancang kerang layang tah jadi teu karasa euy tinggal ike peso geus sereh anggeus deui nya tuh tinggal ngabersihan deui tinggal ngabersihan naon ieu teh palabah ieu mah palabah ngagurina euy nya teu karasa tadi urang gitu merhatikeun kana si videona nu penting ayeuna ieu mah peso geus diproses tuluy lalajoan ku maraneh tuh ieu pasana teh sapertikeun kieu tuh hasilna teh nya jadina teh rupana mah gitu tapi asli da cik urang mah alus we da kieu-kieu oge euy lumayan sih kita ini orang sipuh heula lamun si sipuh mah ayeuna urang jahit nya tah kana tah ieu perhatikeun kumaha maraneh tinggalikeun lamun nyipuh anu mencos kieu pesona tah ulah diancelkeun kabeh jeung tungtungna tuh sesakeun saeutik tah sakitu ulah diteuleum kabehanana nya tah eta euy lumayan lah keur maraneh ilmu seutik mah nya ti urang tah tuh saperikeun kieu lamun geus mah jahit tah kitu tah soalna lamun kakeum kabeh anu mencos mah rawan potong kena bisi dipake nyokel bisi ayeuna nyelap atau pakai naon-naon kan teu asa bisi potong gitu soalna baja keras mah kitu jadi nyipuhan teh sakitu we cara bieu nu kurang dibejaan tah ieu dibersihan heula pesona nya lamun geus dibersihan sapertikeun kieu mah nya sapertikeun biasa we kitu engke urang naon sepil akhirnya tapi ieu mah sepil akhirna engke bakal rada jauh keneh ketang soalna pan can digagangan hayang digagangan ieu mah gagang lagi cenah hayang dikerenkeun di sarua oke cik urang teh tah ayeuna mah urang spill heula mandian heula kana cai sapertikeun kieu tah tuh ieu hasil sementaranya urang bawa ka si dadan ieu pangagagangankeun wah nama sing alus ayeuna tinggalikeun geus burit urang geus telat ngan kulantaran si eta mambung di video cenah era jadi kurang skip maraneh di bisi lila teuing bosan nya tah ieu hasil akhirna mah euy tuh hade teu mantap teu lamun alus mana jempolna hade wae nya geus digagangan mah euy si eta bisaan ngagaganganna tuh keren ieu nuhun